batur cenah genah cenah maneh mah naon teh loba pangabisa cenah boga bakat cenah bakat padahal mah lain karena ku urang boga bakat, lain karena ku urang pinter, lain karena ku urang boga pangarti nu lain, tapi karena kuleukeun kitu daek diajar daek nyobaan anu hal-hal anu teh anu baru gitu anu positif. Contohna we ya urang make gembok alam teh dua nya, nu hiji mah teh bisa dibuka, nu hiji mah bisa dibuka, tapi geus bisa dibuka ge masih keneh bingung cara ngaktifkeun alamna. Si horang di mana horeng cara ngaktifkeun alamna mah gampang, tinggal ieu na dibolak-balik ieu na tah anu ieu kan posisina tah anu aya cawakan ieu gembok biasa, anu ieu jangan gembok alarm. Sedangkan anu ieu teh kan teh teu bisa dibuka pisan pageuh he bisa dipageuh teu bisa diputer-puter kieu nya. Ayeuna mah alhamdulillah ti isuk ti usaha ti isuk nepi ka lohor teh alhamdulillah meunangkeun hasil. Ayeuna gembok geus bisa kabuka geus bisa dipake deui gitu alhamdulillah. Alarmna bisa jalan itu. Jadi kitu intina mah karena kuleukeun nya, lain karena ku boga bakat, tapi karena ku daek diajar, karena urang boga tekad anu kuat gitu. Lamun urang boga keyakinan boga tekad anu kuat, lamun ku urang terus dijalankeun insyaallah pasti bakal ngajadi sagala rupa hal gitu. Sok lah buktikeun sepanjang